kaditu kadieu ulah teuing dipulung kamari di Talaga Wetan mulung sawer kana balong budak nepi ka ayeuna can muncul deui duka tuluy ka mana. Mamah bapak mangga posisikeun di palih dia nu bade nyawer sok ngarariung dieu di dieu pangkereun si Neng sawer hartosna bager urang sing emut dina rumah tangga bising loba harta banda dunya barana anu bakal kacandak jaga nyaeta iwati amal sodakoh jariah. Ai rumah tangga teh ngahijikeun milik duaan tadi dia ya artos mudah-mudahan salira sing seueur artosna sing seueur tuangeun di dieu aya permen simbol silokana sing pinuh ku kaberkahan. Percuma loba duit percuma loba tuangeun lamun teu berkah tak engke dicontohan ku mamah ku bapak urang berean pasikeun sodakoh jariah ka wargi-wargi urang insya Allah eta paket anu bakal jaga kapendak lamun urang tos aya di alam kalanggengan nyaeta sodakoh jariah. Keheula ulah waka di alung-alung wa engke ku abdi di komando urang buka ku haleuang urang kawit ku hariring Neng Tiara anu mirip Andin acan haleuang janten kamelang hariring tawis ka eling hariring janten pepeling acan bismillah damel wiwitana mugi Gusti Nang tayungan eulis Asep nu rendengan mugia kasalamatan apian anu mirip Aliando salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan aya dina kasenangan hiji deui sok ngahiji ngarangkep sing patri rangkep repok jodoh teguh iman tur sarolehat wakel teman takwa ka ilahi walagri rarabi ginulu rahayu. Bapak mama wawargian badeti abdi bade narosela naha bade ti kulawargi istri heula bade ti kulawargi pamegat heula pan ambeh heureuy an oh tak aa bade disarangkeun sagala rupiah mah kedah sareng ulah aja nu mayunannya siap sadayana jadi mulung jauh kaler kidul urang mulung siap ah hiji dua wur awur sawerna di awur awur wur awur awur sawerna di awur 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 wur 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 awur awur sawerna di awur 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 mugi ya majang bagjana wur wur deui panganten ulah wakang ke wur awur kapal dia ya awurkeun eta sawerna awur 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 mugi ya manjang jodona hiji dua tilu wur wur awur ka panggung tuh ka panggung awuran ka panggung ka hadroh mama ka hadroh awuran ka hadroh tuh ma oyot tuh ka panggung ma uyut ka panggung karunya tuh awuran ka hadroh anu mapag tadi wur ka panggung wur awur nu di panggung di awuran ulah teu di awuran bising ke naparudung siap aya keneh hiji dua tilu wur awur sawerna eta seepkeun awur awur mugia aya berkahna. Aa Neng terakhir ieu ti panganten 1,5 juta bakal diawurkeun Neng sareng Aa ngawurkeun anak mayun ka dieu ka pelaminan payung ditutup wae payung ditutup wae mangga kaler kitu kidul wargi urang siap tiung dibeberkeun pamit teu tiung rok disingsatkeun siap Neng siap mere maweh ka sasama sami bade diturutan kudu geulis sareng nu kasep siap hiji dua
Nunggu ya. Belum siap. Urang balikan 3 2 hiji. Ur awur awur sawer nadi awur 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 mugia manjang bagjana anak kuring manikap dia neng tenan awan neng manikat tenggara duh panganten tah